Dealnya isuk mah kudu ngahemat ulah jajan wae. Eta obrolan abi jeung si ayah tiap peuting eta teh bes. Padahal apal eta teh bakal jadi wacana tapi angger we berencana hemat. Ciga ayeuna ieu teh rek ka pasar Jumat bes. Kan seperti biasanya di dieu tiap hari Jumat teh sok aya pasar Jumat. Ciga tadi enjing-enjing abi teh ngobrol jeung si ayah ya engke sore mah ulah jajan nya da rek hemat. Ari pas waktu nama geuningan angger we berangkat. Jeung pas pisan ayeuna teh si ayah jadwal libur damel. Asa aya batur we jajan teh da sarua beuki jajan. Lainnya kudu nama salah sahiji teh kudu aya anu ngerem kanu jajan. Ieu mah lain remna teh blong duanana. Nah hanya abi mah ari kanu meuli baju bisa nahan, kanu meuli skincare bisa nahan, ari kanu jajan mah da teu bisa nahan. Cik aya nu sami teu besti-besti jiga abi. Tah abi mah seperti biasa we jajan baso di kuah 5.000. 5.000 teh meunang 3 bes. Tah lamun si ayah mah cenah ieu hayang jajan puyung hai. Lamun puyung hai mah 5.000 teh meunang 2. Tapi arageung ieu teh tuh meuni maralendung kitu. Asa hoyong nu amis tiis deui ieu teh janten meser boba we. 5.000-an deui sami ieu ge rata-rata di dieu mah jajaneuna 5.000-an bes. Si ayahnya ditawaran ku abi teh yah bade moal-moal cenah tapi ari engke geura pas di kosan teh hayang cenah balik deui geura. Tuh ari bocil mah sagala alim geura ieu teh bes. Nu puguh nama indung bapana we ieu teh nu jajan teh. Da bocil mah atuh ieu alim itu alim nu dilirikna teh naon mainan we. Matak abi nya lamun ka pasar Jumat ieu bocil sok didorong ka nu roda soalna naon lamun teu ka nu roda engke teh lompatna teh ka nu mainan. Saacan dipangmeserkeun mah eta teh alim uwih bes. Lain alim pangmeserkeun nya eta oge sok kali-kali dipangmeserkeun tapi itu teh tos seueur mainan teh di kosan teh. Jeung lamun dipangmeserkeun mainan teh nya entos nepi bumi mah geus banting-banting rusak tos we. Nya bes da sami meureunnya kabeh budak mah kitu. Kukurilingan heula ieu teh bes jalanna bari menghirup udara sore. Meh mawa si ayah oge kukurilingan cenah olahraga bes. Cik atuhnya eta si ayah tah tadi disidik-sidik da tingali videona teh kanu suku eksotik we hayo tah tadi. Padahal mah nya eta videona teh sorotkeun kanu gigir-gigirna tah eta teh loba pepohonan nya. Kumaha nya ieu si ayah jadi kameramen teh ih belok heula ka warung deui ieu teh bes tuh bocil hoyong jajan pilus cenah.